Siap. Hiji, dua, berem, acan, kalau acan, kalau sok. Hiji, dua, tilu. Mangga di Jepang, ditarik keduaan, oke. Dipadukan aku rencana, ya teh simbol tina rezeki engke ketika dibetot bakal aya ageng anu alit tina rek ageng rek alit sing tiasa kana nyukuran kana nikmat harapan kaos dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala. Rek kumaha urang tiasa nyukuran lamun nikmat anu alit teu tiasa kacoba. Mangga diangkat ka luhur, turunkeun ka handap. Angkat ka luhur, turunkeun ka handap, angkat di ka luhur asik digeokeun bebarengan, digeokeun eta siap ngageok bebarengan. Sok digeokeun sing kompak ti ayeuna diajar ngageok ti ayeuna ser. Asik terus angkat ka luhur. Angkat ka luhur digewakeun di luhur. Biasana ngeunah ngageol di luhur mah. Angkat ka luhur. Siap. Hiji, dua, tilu. Tarik. Alhamdulillah. Udah diabadikeun ku recangan diangkat ka luhur. Atos, mangga doakeun tiasa dibungkus kangge MC anu tuh. Orang tua keduaan. Begitu. Siap. Alhamdulillah. Bagian naon ieu teh? Naon itu? Bagian naon? Paha. Paha. Bade ngegelan paha ti ayeuna. Diajar ngegelan paha ti ayeuna. Siap. Mohon. Tara cek. Silakan pejamkan matanya. Gegel kan di dianya di tengah kok disimpen. Gegel bakal kuduaan. Pejamkan matanya teteh pejamkan matanya. Nu peureum hayam burut. Pokona mah di juru gegel sing semangat gegel teteh gegel sing semangat bayangkan bahwa ini adalah paha tetehnya. Siap. Hiji, dua, berem, acan, kalau acan, kalau sok. Hiji, dua, tilu. Cepet keduaan. Lima bonus di abdi. Can gegel cepet keduaan. Memang bonus di abdi. Teka tingali ku abdi masa gede ente. Sok dicepeng kedua angkat ka luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh sakali deui mudah-mudahan teteh sing tiasa narimakeun kana rezeki anu mangkos dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala. Rek kumaha nyukuran kana nikmat anu ageung lamun nikmat anu alit teu disukuran ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Gegel. Amin. Atos sami eta ge bari rencana ku MC Kang Gesesan. Alhamdulillah dapat kakak panonton sering saya.